A few moments later. Aing lepas. Kunaon mana Kevin? Hah? Manuk lepas. Ya karunya. Tong ceuni katu ganteng geus ganteng. Naon yuk, ayo naon. Kunaon cek Kevin? Lepas ku saha sia teh? Gantian karunya. Gantian naon ai sia mah yuk. Manuk naon Kevin? Cungce naon ai sia. Gantian mangje karunya sia teh nu budak atuh. Gantian kumaha aing mah ye. Ngalangkung nanos. Paneta cenah cek si Kevin aku mangje. Nah, Aing sia. Maria kumana ieu nage? Kumana naon aing mana? kok gantian. Aing mah tur masa mah doyo. Tong amat aing asli teh masa. Lu bener sih aing teh. Iya dah. Gantian mah. Teh teh baraha tuh teh. Sabar aja cenah sing bener sia nu ulah bohong dah. Kata aing 100. Tolong jadi balik yang kesembuhan. Penggantian geus ulah bohong tah. Sok. Gas balik. Dia diharapkan cuma doyok dia mah. Aing nanya ke sini mewek. Ganti aing. Lamun eueuh wae meuli mah teu wanian kana harga ku aing kecer we di warung lah beuteui teh. Karolot beureun 3 poe deui ge. Wah. Masep. Kurang itu tonggolan itu alhamdulillah itu di warung biasa. Kumaha pancana bari teh ngelikan beuteui teh kumaha? Aku gorek nanya itu jadi mau dijual ye. Heuh jadi ai karti mah. Nyai masalah kardi apa ningali barang heula meureun loba jeung teu naon. Sok hitung tah. Coba barang nama itu. Mereka dijual sabaraha ye wah. Cek urang ngeri kayang 2,5 juta ieu teh. 2,5 juta. Atuh tingali we peuteui kana buat kieu. Poho heula sing jelas sok aing geus bari rekan tah dipajarkeun. Bobodo tempuan sok. Kayak katampo kukuring pun eta katanya malu bapisan ngan cuman kan urang ti keur jualan deui wah euy. Sok kuasa panina sabaraha? 1,5 juta lah bayar mereka mah. Aing mah 1,5 juta mah kumang Jack ge tadi aing ditawar 2 juta. Ah, Bang Jack mah eta mah buraul mah daekeun moal eta mah. Ieu mah 1,5 juta kana duit wae ye. Aslina kumang Jack ge ngomong we ka dieu ayeuna ge. Ah, meh sok loba pisan atuh banar mah hiji we Nah, sekali. sudah 1,5 juta peuteui kieu mah wa meureun. Aduh, aing mah. Pan urang teh kudu boga bati, wah teu bener jauh-jauh urang ti Bandung ka dieu tuh. Heueuh paneta kumang Jack ditawar 2 juta ge sarua ka duit lain ka omong. Nyaho eta ge. Jadi mau dibikeun sakitu. 1,5 juta mah mau kumang Jack ditawar 2 juta. Ayeuna mah tinggal pikir-pikir we wae heula sok aing mah kira-kira rugi mah ulah. Ai rugi sih moal ngan ipis kitu euy eta urang mah. Ayok. Iya katanya dijual teh. Heuh ieu anu kumang Jack ditawar 2 juta teh tah aing kan 2,5. Geus tong loba omong ku aing 2,100 juta. Hewa, ieu kurang ke transaksi atuh, Pak. Heula saurang atuh ulah sampai ka bisnis jadi memusuhan. Kudu wa bereskeun jeung urang atuh kumaha da urang nya sabaraha ieu mayar. Tadi kita kurang ke WhatsApp ditawar 2 juta, anu udah hayang 2,5 juta. Gitu. Kita tuh balik atuh barang jual teh. Ku aing ieu geus 2,100 juta. Nah mana aing geus jokot duit di ATM. Dan juga aya nu meuli deui. Pantai aing kamari ka Mang Jack geus ngomong WhatsApp telepon teh nawar. Aing tinggal mana nu ka arti. Ieu tah urang heuti heula atuh urang teleponan jauh-jauh teh hari atuh ka dieu. Urang dibayar 2,200 juta. Geus ku aing 2,300 juta. Ye. Ku aing dileuwihan. Urang mah heug wae cek urang sawer ka harti urang mah. Geus bae 2,5 juta jadi. Tah, 2,5 juta jadi. Ya, mohon artinya. Siap. Mohon bisa, Bang, hampurannya dari bisnis mah ieu ningan. Geus bayar tuh. Didinya meureun. Wah, paling urang isukan deui. Urang nempotang kanu sabelah didinya. Oh, siap pasirnya. Oh, Pak, yo pendek. Nya. Atuh bae lah. Berhasil. Ini pula aku cepet sete. Yuk, modal tadi gimana? Itu atuh cepat 200.000 ge lumayan. Iya mah bisnis usaha gitu lain. Senang berbisnis dengan Anda. Kewek.
bisnis deui. Well, yuk, ayo cek dulu ini rokok. Bye. 2.000-an. Oh siap, Mang Day. Hah, itu atuh jajanan babaturan dagang teh. Kana naon, kana roti, kana corong. Oh, kira sakedap nyanak wadah heula. Oh, heeh. Enggak. Sok rubah rabeh dina corong teh tadina ieu we. Cewek malam lah, atau kadang lu sulit. Aku pak, ke jam 8-an lahnya. Tosa. Tos dino. Atos. 20.000. Duh. Saya kembalian ada di. Kumaha tuh? Enggak saya karena bensin kenanya. Cukup juga. Kayak bubulna. Wah. Lah, dulu pak. Enggak. Emang polisi itu kena? Enggak kena. Saya mau ngasih teguran ini mah malah ces. Wah edan. Tolong beliin tarasi atuh ke warung. Tarasi teh yang gimana? Yang gini gerak ya. Nah, itu. Oh, ya. Ya, ini uangnya. Ya. Ingat. Ya. $50.000. Nah, geuning mahal-mahal teuing ongkosna. Kalau pengen murah, duduknya majuan. Tangannya pegang. Ini baru 5.000.